kami mau ngebaso lagi di baso mawar marona. Ari teh sekarang lagi ada menu baru cenah baso jumbo nu ukuran teh badak terus si isianan ikutin kabar barki. Seriusan barudak nggak baso di dia mah kalam tuh kudu hargedang dan si tempatnya juga pakai AC terus mereka juga sekarang teh udah bersertifikat halal tuh ya. Ya udah wes kayak mau pesen 2 porsi anu yamin aja anu kue tiaw nah aing mah. Jangan lupa di mix semin oge sing lada ame teh mantap atuh ya. Barang dibelakeun si basona teh alah si aing mah wa ampun ya masih cincanganan ikutin kalabar-bar pisan. Si isian basona teh bener-bener daging datu 100% daging terus si kuahna teh bener-bener otentik pisan wangeun nah ieu mah komode katambahan ku kue tiaw. Alah sia ikutin ngagelasar kieu. Idik bayar 50 juta kali barudak saing ku badagna ieu baso di kadaharan teh terus we aya deui aya deui wae aing mah. Karena teh cukup hiji jadi kami teh nyobaan yamin asin baso jumbo tah barang ditinggali teh waduh aing mah yaminan ikutin ngagelasar kieu ngana. Ditanyakeun si basonya mah diracik oge make kecap jeung sambal deui. Wah geus ieu mah